Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ma'budu illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadilun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedaya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kalisalam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana jeung junjungan urang sadayana anu mibadah akhlak mulia wastana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nelaskeun kajian Sulam Taufik halaman 44 pangluhurna di luhur. Urang logat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yajunna sareng temenang gelok ulah gelok walaulah dotan sanajan sakedeung sadap wa alla yugma alaihi jeung ulah sakalor kulla yaumin dina saban poe wala yasihu sareng teu sah naon saumu aidaini saum dina dua lebaran wa ayyamit tasriki sareng esa saum dina poean tasrik wa kaza jeung kitu deui teu sah an-nisful akhiri dina satengah akhir min Sya'bana dina bulan Sya'ban wa yaumis syaki sareng dina poean ragu-ragu
ila ayasila kajabayen nepikeun hu kana itu bima kalawan perkara qablahu anu samemehna itu perkara au qadain atawa qada au nadarin atawa nadar au wirdin atawa wiridan waman jeung sahajama afsada anu ngaruksak si jalma salma yaumin kana puasa sapoe min ramadana tina sasi Ramadan wala rusotan jeung teu aya rusoh kamurahan lahu ka jalma fitrihi dina bukana bijimain kusabab jima fa alaihi mangka eta tetep ka itu jalma al atamu dosa wal qada jeung wajib qada koron pada harita wa kifaratu diharin jeung kifarat dihar tos di logat lapanya ayeuna urang suruhkeun mudah-mudahan Gusti Allah maparin kakiatan oge kalancaran kasimkuri kangge ngajelaskeun ieu makalah salajengna para bapak para pemuda nyambung kene tina bab saum wa alla yajunna jeung ulah gelo si jalma walaulah dotan sanajan sakedeung kade Pak ieu gelo teh matak ngabatalkeun kana saum ngan bahasa dina kitabna lain ku sabab leungit akal lain ku sabab leungit akal tapi nu ngabatalkeun saum teh ku sabab gelo da ku sabab leungit akal mah naon sare leres teh gelo ge leungit akal sami ngan bahasana dina ieu kitab lain ku sabab leungit akal tapi wala yajunna ulah gelo artina lamun keur saum jalma gelo batal walau lah dotan sanajan sakedeung kade di dieu lain ku sabab leungit akal aku sabab gelo we Pak tapi lamun ditafsiran ku sabab leungit akal kumaha lamun anu sare eta pada lobana bulan puasa teh sarare leres teh nya makana teh aya bahasa ku sabab leungit akal bahasana ge wala yajunna tuh kade doa asnya lamun batal sam ku sabab sare jigana rek sare teh ditahan we rek ulah Ramadan teh nya justru aya keterangan saumu shaimin ibadatun saumna jae naumu shaimin sare na jama anu saum eta jantan ibadah kade ulah di tafsiran daya keterangan sare na anu saum rek ibadah ngapa teh ibadah si eta mun ka mana rek ibadah cenah CS efek teh sanes maksudna di mana aya waktu teu manfaat daripada ngobrol teu palugu mending keneh kulam jadi ibadah tah eta maksudna mah kitu untungnya banyak bahasana ku sabab leungit akal ku sabab wala yajunna batal saum ku sabab gelo walaulah dotan sanajan sakedeung ari gelo teh Pak kumaha da tina pikiran kajantanan Pak musibah aya naon aya gunung gitu eta gunung bitu teh Pak dugi ka naon nurunkeun musibah ari pek eta jalmi teh
berpikir imah ruksak, kebon ruksak, sawah ruksak, ingon-ingon paraeh teu aya jang naon jang pikahareupeun ka hirup akhirna dipikir seniwan jadi we gelo seueur Pak musibah kajantenan gunung bitu seueur jalmi anu garelo ayeuna mah punten Pak nu garelo teh barudak leutik tina ladang capek main HP sok mangga Pak dak lami teuing main HP teh capekna Pak ya Allah sok karasa ku para pemuda nya ti isu pre gawe HP we hayo heg bayangkeun da kana otak teh lieur akhirna Pak anak-anak di bawah umur kata kepala dinas provinsi Jawa Barat pasien yang mendominasi di rumah sakit jiwa itu adalah anak-anak kecil. Masya Allah, anak-anak kecil berarti garelo akhirnya maku HP loba Pak punten-puntennya sing nyaah urang ka murang kali sing nyaah urang ka incu ulah dugi ka kataledoran jongjon teu kontrol Pak budak salat teu kontrol ngaji teu kontrol sakola teu kontrol ngan hayeuh main HP akhirna naon terjadi beunang sarafna beunang EQ-na dicana ka rumah sakit Cianjur ka bagian polis saraf dipanggil ke dokter orang uih deui ditaros ibu kunaon uih deui ceuri kajawabna teh piwarang ka rumah sakit jiwa ya Allah bayangkan Pak budak di Cianjur punten aya rumah sakit jiwa teu aya di Cianjur mah aya ge pasantren anu santrina nu garelo aya dua Pak uninga simkuring hiji Cibanban enggal kene Cibanban mantos lami mah itu bina akhlak di mana Ustadz Jalal Cakete John eta Pak nanti aya budak leutik eta mah santina ge baradak Pak kaina mah seueurna teh jadi nu garelo teh kusabab loba teuing main HP barudak Pak ya Allah Pak ieu ting siata urang ngajagi nu janten ibu ramana ulah dugi ka jongjonan teuing walaulah dotan sanajan sakedeung Pak gelona teh cacak sakedeung batal saum komo lamun lila beda jeung sakalor kumaha sakalor wala yubma alaihi kulla yaumin sakalor mah lamun sapoe sakedeung mah teu batal lamun sager deui mah hegae tuluykeun saumna ngalamun ti isuk tepi ka sore eta mah lila ya mah sakedeung bisa deui ditulikeun saumna tuh sakalor mah Pak wala yasihu teraskeun sareng teu sah saum wala yasihu sareng teu sah saumul aidaini saum dua lebaran lebaran naon maksudna lebaran Idul Fitri Idul Adha pan bunga atau lebaran teh timimiti kaping hiji Ramadan dugi ka kaping 30 Ramadan urang teh saum pas lebaran ulama kuat kene erek puasa we haram eta mah punten haram tidak boleh geus aya naon lusoh ti pangeran teu meunang saum dina bulan dina dua lebaran hiji lebaran Idul Adha Idul Fitri kadua lebaran Idul Adha naon sababna wa fi sahih Muslim dina kitab hadis sahih Muslim annahuma ayyamul akli wa syurbi wa zikrillahi ta'ala dina tengahna
ieu dinten lebaran teh dina kitab hadis sahih Muslim dinten barang tuang, dinten barang leueut, oge dinten sing loba eling ka Allah. Pan dina Ramadan mah urang teu bisa barang dahar nya. Datang lebaran masuk habak makana di bulan Ramadan geringan aya adat istiadat rek menjelang lebaran teh ngadaramal naon kue kapungkur mah pajaran kue bangsa itu ngadamel di dieu teh opak laginang emut keneh abdi Pak nupang seueur ngadamel opak teh almarhum Pak Adi nya sok dudunya ka momoena teh seueur teh masyaallah rek lebaran teh jadi ti Ramadan teh nyarian opak ayeuna mah teu galib jeung opaknya ka kampung mah masih keneh aya nya opak teh Pak ngan jarang make ketan jeung make naon make kitab cerek aya keneh cerek teh nya oce aya keneh nya tuh ayeuna mah pagi opak teh kula genar kusang teu kadahar ya ayeuna mah kapungkur mah asli tina ketan jeung tina naon tah ada tap kebiasaan rek lebaran ayeuna mah make nyarieun kue aya kue naon lidah kucing lidah cacak lidah sapi lidah daging ka lidah ku lidahnya masyaallah wios banget eteng jang naon jang ngabungahkeun urang teh barang dah dina bulan puasa datang lebaran teh uang beakeun habak ai waktuna mah boro-boro di dahar lebaran teh nya leres teh boro-boro di dahar disimpan enak aya nya awet di dahar masyaallah tah eta jadi teh saum dina dua lebaran rek kodoge teu meunang teu kenging kodoge wayahna dina hadis aya li annahuma ayyamul akli wasyurbi wa dzikrillah eta teh poe barang dahar poe barang leueut jeung poe eling ka Allah nya dina eta teh patuh makana tararuang we nan upami Idul Fitri mah Pak satu acan Idul Fitri subuhna teh disunatkeun ka ngopi heula barang tuang heula memeh angkat ka masjid tos salat subuh teh ngopi kopdud ngopi jeung udud magi heula pan urang teh barang daharnya nya tapi lamun di Idul Adha mah henteu Pak teu aya sunat teu aya kitu dina Idul Fitri mah sunah sate acan salat Idul Fitri di bumi teh urang teh barang tuang heula lah ngopi heula ratoh heula nya mupat mangke teh salat Idul kitu nya da nya sunah ngadena Idul Adha mah teu meunang sim kuring keteranganana teu meunang sabab Idul Adha mah saumna ge kur salapan poe anu sok saum eta oge anu 3 poe anu sok saum anggar anu teu saum mah teu makana teu sunat dina Idul Adha mah bade salat Idul teh naon barang tuang da unggal pagi barang dahar beureunya da gitu wa ayyamit tasyriki sareng haram saum dina poean tasrek Pak poean tasrek mana poean tasrek teh sabada Idul Adha sabada Idul Adha anu seueurna 3 dinten wahia salah satu ayyamin ba'da yaumin nahari wa hadza huwa al-jadidu as-sahihu li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis Pak di tengahna tah naha an siyamiha naha ngalarang Kangjeng Nabi an siyamiha
tina saum eta dintenan tasrek, dintenan tasrek ulah Pak tos aya hadisna tah 3 dinten Pak, dinten 11 12 13 tambah hiji dinten lebaran kaping 10 4 dinten temenang saum tah. Margi dina tasek masih kene sah Pak mencit kurban, sah mencit kurban dina dintenan tasek. Mau pas lebaran nanti Jumaah angkewe kurban mah Sabtu, kadang-kadang asa naon tuh biasa nama pas lebaran langsung mencit sah-sah bae mangga dina kaping 11 Dzulhijjah 12 terakhir 13 Pak sah naon sahu naon mencit dina dintenan tasrek masih kene kalabuatkeun kurban Pak. Makana kurban mah Pak wakosna ge mung 4 dinten, kurban 10 kaping 10 dinten lebaran 11 12 13 upami dina salian teh eta mencit teu sah kana kurban mah Pak, paling ge kana akekah. Jadi akekah mah wakosna panjang, kurban mah mung 4 dinten, tiasa teu akekah dina waktu kurban, tiasa mangga. Aya geuningan Pak di hiji masjid paling kaler Pak Haji Erwin tah sok aya di Al Islam mah akekah dina kurban leresnya Pak Haji Erwin nitipkeun domba ka panitia, Pak Ustad abi bade akekah nitipkeun mangga sah akekah dina kurban nanti sah mencit kurban dina salian ti dinten kurban dah dina Rajab kurban tuh sah tuh nya entos dina naon dina Idul Adha 4 dinten tah waktuna Pak di rumah sakit tah mantan Pak RW Pak Duduh osok hari kedua na tara dina Idul Adha na nya leres teh nah sabab capek lamun dinten harita langsung muncit cenah pancan ka bumi heula can mah kupat heula can itu ieu akhirna sok dinten kadua we tara dinten kahijina di rumah sakit mah kurban teh nya sah Pak eta ai kurban teh Pak syiar Islam wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub geus bageana engke aya kapayun kurban Pak intina teh sah saum dina dintenan 2 lebaran sareng dina dintenan tasrek Pak. Wa qada an-nisful akhir setengah ka akhirnakeun rek akhir bulan Sya'ban kecuali qada kecuali nadar eta mah tiasa dina sasi Sya'ban geuningan Pak osok aya jalmi anu ngodoan buru-buru eta teh nya lamun teu kakodoan dina Ramadan payun harita tos dugi Sya'ban wayahna berarti kudu dobalnya kodonnya fidyah dina sasi Sya'ban tah sok syukur panu ngarodoan saum margi bade lebat kali naon kana puasa deui wa ayam syaki sareng teu kenging saum dina dintenan sak. Dinten sak naon? Tengahna aya Pak dintenan sak teh. Dintenan sak wa huwa yaumi salasina min Sya'bana. Nyaeta dinten ka 30 dina sasi Sya'ban. Ragu-ragu sak teh saum ulah Pak margi bilih aya pengumuman ti pamarentah dinten eta dinten lebaran kurangnya puasa batalkeun dinten lebaran dinten saum kahiji makana
upami ngodoan teh ulah di akhir-akhir bisik itu tanya terus teh. Apanan pa bade netepkeun saum teh aya heula naon ru'yah. Naon ari ru'yah? Ru'yah teh ningali hilal tanggal tina naon eta tina majuna ayana matahari Pak ade ahli palak mah Pak tos uningaun waktu saum teh nyieun sabulan nya eta teh nya matahari dijadikan tolak ukur Pak kangge netepkeun kaping hiji Ramadan. Makhluk Allah eta matahari tapi manfaatna luar biasa. Anu mere-mere papanas ka makhluk anu aya di alam dunia sehingga ku papanas eta jadi robah Pak kapanasan basih jantan garing anu atas jantan asa ku panasna eta matahari Pak. Ku para ulama mah dijantankeun tolak ukur kangge menetapkan dinten kahiji sasi Ramadan ayana ru'yatul hilal sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi ku ya heula Pak pek tinggal ku anjeun hilal nalika anjeun netepkeun kaping hiji Ramadan jeung kaping hiji Syawal fa in goma mangka lamun teu katinggal eta hilal mendung Pak fa akmilu iddata salasina Sya'ban makana netepkeun we kana etangan 30 dinten sasi Sya'ban eta mah ku hisab kade aya ru'yah aya hisab Pak Kangjeng nyautkeun ru'yah heula tinggal heula sabada teu katinggal eta hilal baru fa akmilu iddata sampurnakeun etangan salasina Sya'bana 30 dina 30 dinten dina sasi Sya'ban tah eta teh ayana hilal teh matahari Pak Masya Allah ih dunya ulama Pak dugi ka pinter kitu kamari tah dinten naon Pak can sasasi ayana matahari luhureun Ka'bah seueur anu larobah masjid Pak margi harita teh Pak Ka'bah teh matahari luhur Ka'bah tah kalantang teh Pak kadinya kana Ka'bah teh aya nu mengkol da masjid mah moal tiasa dipengkolkeun naon dipengkolkeunana sajadana nyarengkong seueur ayeuna mah sabaya kamari Pak eta teh diharuskeun padamal depag mah teh padamal depag mah kudu ngayakeun acara kitu laporan Pak langsung kadununganana matahari di luhureun ka Ka'bah Pak punten ayeuna teh matahari teh ukuranna ribuan kilo di alam dunia panasna model kieu leres teu dugi ka di Eropa mah para raih jalmi teh maraot ku panasna eta matahari ya Allah ribuan kilo mobil laleeh Pak panas sok urang muhasabah sok urang maca di dunia mah panas bisa keneh urang mingiuhan Pak leres teh panas matahari lumpat ka imah ngurungkeun kipas ngabanghai kieu tiriseh nya leres panah di luar asup kaluangan ngabrukeun AC jadi tiis di dunia mah bisa keneh Pak lamun nyorang panas urang nyiuhan ayo baca nalika urang nyorang masyad di akhirat anu mana matahari ukuranna sapono Pak panasna luar biasa mun di alam dunia hancur da moal maut di akhirat mah Pak didinya rek nyiuhan ka mana Pak jalma moal aya tempat jang nyiuhan kecuali gaduh amal anu matak bisa nyiuhan ku eta amal Pak ya Allah di masa umat ti Kangjeng Nabi Adam dugi ka umat Kangjeng Nabi Muhammad tamlog kabeh ka masyar Pak nu tadina
eta tempatnya rata datar tenanya temudun Pak kulantaran mataharina pondok Pak ukuranna pendek jadi kasebrot awak jadi kumaha ngesang di dunia ge kan gitu nya ngan ngesang eta di akhirat Pak tepi ka Allah ti kabeh jalma kesang Allah mintonkeun aya anu ngojai dina kesangna aya anu tilalap dina kesangna aya tika suku amal anu bakal nangtoskeun jadi di masar mah moal bisa ngiuhan Pak panasna iwati gaduh amal anu bakal ku Allah dipaparinkeun bakal menang iuh-iuh salah sawisna amal teh sabun mu'allaqun qalbuhu fil masajid seorang pemuda anu mana hatena selalu nyantel ke masjid. Nah eta salah sawiosna sabun mu'allaqun qalbul fil masjid ya musyak ila ayyusallahu bima qablahu kecuali nyamungkeun samemehna naon ayana kodok teh pakoe atuh disambungkeun eta mah aya naon aya rusuh Pak aya rusuh masih keneh can kacumpunan kodona nyamung tinu awal mureun kodona karek sapoe ieu geus bade kayak 3 poe deui 3 poe dipas nya teh sawios mangga aya naon aya elat eta mah illa kecuali au nadarin atawa nadar tah nadar mah mau tidak mau Pak kedah dicumponan bari naon bae nadar mah kedah Pak sapertos kieu lamun menang urang juara main bola cenah nadar rek mencit hayam cenah pandaina trepina nya trepina ngomong kitu wajib eta tah mencit hayam cenah nya abdi kantos Pak rencangan nadar kabeh nyarios an aya naon anak nadar lamun katal jurumiyah rek mencit hayam ku tiluan urang dahar cenah waturan Pak lamun katalar jurumiyah sip cik ada didoakeun sing buru-buru katalar amin teu apa les tidinya teh nah anjeunna teh katalar jurumiyah meuli hayam geus beli hayam geus kumplit nyampeurkeun ang ka dieu aya naon hai urang masak naon ieu teh hayu pokona mah aya naon ieu teh angke ngobrol mah tiluan pas kariung gitu baheula anak pernah ngobrol pan ka ente lamun katalar Al-Qur'an rek nadar mencit hayam dar ku tiluan geus katalar anak teh alhamdulillah eta mah hayam badak ku tiluan habek we Pak nya masyaallah nadar mah wajib mau tidak mau Pak sanaos eta jalma tos ka Mekah cumpun saumur hirup sakali ka Mekah mah Pak ngan nadar lamun lahan ieu ka jual saware hasilna nadar rek dipake ongkos ka Mekah eta teh kajual 2,5 miliar payu eta lahanna mau tidak mau kudu daftar tah no sababna lamun teu kitu dosa Pak dan nadar mah wajib iya makana ulah sok bahasa dinadarkeun bisi urang teu mampu leres teu nadar main bola juara oi rek mencit domba ai jamulina teu boga coba ulah nya atau ulah naon ulah nadar syukuran gitu tah terus ayeuna naon Pak Agustusan pas kana muludan leres teh kabeh ge anu mewarang Ustaz janten judulna teh 2 nya Agustusan nya muludan cenah nya mangga jeung goreng magi pas pisan leres teh nya Pak pas pisan eta Ustaz ari eta balap karung syukuran lain cek sim kuring manya syukuran Agustusan balap karung eta mah hiburan hega hiburan mah ulah dibahasakeun syukuran ada teh syukuran mah sarful abdi ala an amallah
nasorupkeun pamasihan sakumaha yang masihanana eta syukuran merdeka syukuranana naon Pak urang ngaos alhamdulillah naon ngintunan ka para karuan almarhum anu paras ngamerdekakeun Indonesia tah eta syukuranna Pak kade salah bahasa syukuran merdeka Indonesia yang ke-81 kita nanggap dangdutan eta mah kupuran dan syukuran ade bahasana sing pas aya syukuran aya kupuran terus nya kade hiburan adalah geusnya atau syukuran hiburan nah hiburan mah ngateh teuing Pak ngan ulah dibahasakeun jadi syukuran bisi ngamek Pak alam taro ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran nah aranjeun apa jalma anu tukang naon ngagantikeun syukur jadi kufur cenah jalma-jalma ngagantikeun syukur jadi kufur au tadi erek syukuran kalakah jadi kufuran naudzubillah atau sehiburan bahasananya teruskeun Pak waman afsada saatos di logat apa mengnya lah nya sahajama anu ngaruksak saum Ramadana saum dina bulan Ramadan sapoe wala rusotan jeung teu aya rusoh naon teu aya rusoh teh henteu aya kebijakan ti agama tina ti nabi jeung ti rasulna ari buka aya rusuh mah sapertos naon teu damang aya rusuh buka aya rusuh sapertos nyanyabaan ieu mah teu aya rusuh Pak ngaruksak sapoe dina bulan puasa buka teu aya rusuh kunaon bukana bijimain ku jima waduh dina bulan Ramadan jima eta tah makana punten Ramadan mah ti beurang teh ulah sok ngahiji sare jeung pamajikan. Pisah we sarena ti beurang teh. Pamajikan di ka kasur ai salakena mah tengah imah atuh nya leres teh nya. Sabab lamun ngahiji mah bisi cugap-cagap engke na deh. Nya cugap-cagap riweuh ku cugap-cagap mah. Lamun teh apa terjadi Pak? Nah, terjadi di bulan Ramadan salaki ngajimaan pamajikan di bulan Ramadan tah. Teu aya rusuh eta mati agama, dosa anger Pak. Maka kahiji dosa kadua wajib qada. Kata wajib qada Pak. Nya dosanya wajib qada atuh dosa ngatobatan ku istighbar da Allah mah lautan hampura terus teh kantun tobatan ulah liweuh nya kantun tobatan istighbaran ngan katiluna wa kifaratu dihar kifarat Pak aduh eta nu repot mah kodo urang mampu istighbar maksakeun terus aya deui naon kifarat dihar naon kifarat dihar hiji ngamerdekakeun abid anu muslim anu salamat mangkaning eta teh ngamerdekakeun teh Pak hargana teh wah mahal da margi abidna teu aya kifarat nu kadua naon kifarat nu kadua nyaeta saumu syahraini mutatabi'aini puasa 2 bulan tuluy-tuluy Allahu Akbar ari bukana mah sakali sapoe munah ngan hanya kalketuna riweuh bulan saum 2 bulan tuluy-tuluy teu meunang telat teu meunang naon batal 2 bulan tuluy-tuluy mutatabi'aini repotnya cacak Ramadan ge sabulan ge 2 bulan coba dabongan saha atuh bet naon bet buka ku jima buka mah ku korma gitu tanya kumalamun buka ku jima pas maghrib sate
yang kakalama langsung Pak sangan makruh aya ti rasulna ku korma buka mah lamun maghrib ieu nya lamun ti siang mah dosa anggar Pak kiparat nu kadua berat saum 2 bulan tuluy-tuluy aya nu katilu naon kiparat katilu nyaeta masihan kagenep puluh miskin sakur-sakur miskin mud dan sakmud masihan tuangeun leueteun atanapi makanan pokok lah di urang mah kagenep puluh miskin samiskina sakmud berarti lamun pamajikan jeung salaki 120 mud samud taruh saleter 120 letter seseueurna Pak kana eta panyanakna teh kiparatna teh da teu waniun atuh 2 bulan puasa mah abi ge aya kados kitu Pak nya tah cenah kana eta bisa maksakeun lah 120 mud saleterna 10.000 kali we 120 mud 1 juta langkungnya beulikeun kana beas bagikeun kitu tah nganiatan niat kaulangi paratan tah nya Faslun yajibu al-hajju aduh bab hajieun keun ulah etang-etang manasik ke hajiwannya mudah-mudahan aya manfaatna leresna tina agama lepatna tina kabodohan simkuring nu kahartos singa jantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun mangga urang pungkas ku ausan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh